nyaeta maca basmalah, bismillah heula nya, minimal gitunya sama dina nalika rek ngasupkeun dakar nya. Maksud dakar teh eta si pepeng gitu, urang landih wae lah dakar teh nya si tampan gitu. Lamun aya hasyapah nya dina sapinah mah geuningan. Ari hasyapah mah huluna, hulu aya huluna gitu nya. Lamun dakar mah berikut ujung batangna gitu. Yo gambaran urangnya kieu yo. Tah ieu teh pepeng nya, pepeng. Tah ieu huluna misalkeun ieu sakieu nya, tah ieu batangna gitu. Tah teu dieu ieu disebut dakar gitu. Urang landih wae lah si tampan gitu nya. Pil parji kana parji, tah kana si etana bogaan awewe gitu. Ya urang landih wae lah si bau gitu nya parji. Ya dakar si tampan, parji si bau gitu. Tah nu kaopat cenah ahli ilmu teh nyaeta maca bismillah dina rek ngasupkeun si tampan kana si bau gitu. Minimal kayak di payun aya nya doana gitu. Aya nu apal doana mangga komen gitu. Tah gitu. Kantun waqala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab.